Bismillahirrahmanirrahim. Hukum nun paeh atawa tanwin atawa jeung tanwin. Di mana-mana nun paeh atawa tanwin mayunan salah sahiji huruf hijaiyah anu 28, maka eta pembacaan nun paeh atawa tanwin kabagi sabaraha bagian? Kabagi 4 bagian. Hiji aya anu kudu idhar jelas an in un. Dua aya anu idgham diasupkeun si nun paeh atawa tanwin teh. Tilu iklab si nun paeh jeung tanwin teh diiklabkeun ditukerkeun kana mim anu aya gunahan. Nu kaopat ihfa mah disamarkeun si nun paeh atawa tanwin teh macana teh disamarkeun teu jelas. Nah, ikhfa atawa nyamarkeun nun paeh jeung tanwin aya sabaraha bagian? Dua bagian. Aya 2 atuh. Ikhfa anu nyamarkeun nun paeh jeung tanwin aya sabaraha bagian? Aya 3 bagian. Hiji ikhfa akrob deket, hurufna teh to, ta jeung dal. Disingkat atawa dirumuskeun jadi total den. Nun paeh atawa tanwin mayunan to, ta atawa dal. Si nun paeh atawa tanwin teh disamarkeun ngeun deukeut kana mahraj to atawa ta atawa dal. Nu kadua aya ikhfa ausat. Ikhfa ausat mah nyamarkeun nun paeh atawa tanwin pertengahan, nyamarkeunana pertengahan kana mahraj huruf ikhfa ausat. Nu mana huruf ikhfa ausat teh salianti huruf ikhfa akrob jeung salianti huruf ikhfa abad. Nu katilu aya ikhfa naon? Abad. Ya. Ari ikhfa teh nyamarkeun nun paeh jeung atawa tanwin, ari abad teh jauh. Tegasna mah nyamarkeun nun paeh atawa tanwina jauh kana mahraj huruf ikhfa abad. Aya sabaraha huruf ikhfa abad? 2. Nyaeta huruf naon? Qaf jeung kaf dirumuskeun jadi kopi kaf. Kopi kaf teh qaf jeung kaf. Tah, di mana-mana aya nun paeh atawa tanwin mayunan qaf atawa mayunan kaf, maka si nun paeh atawa tanwina kudu diikhfakeun, disamarkeun kalawan ikhfa abad atawa samar anu jauh kana mahraj qaf jeung jauh kana mahraj kaf. Conto anu mayunan qaf nya tanwin syai'il qadir. Nah, sing tebih ima tah cenah ima sing tebih tanwin teh kana mahraj qaf. Entong caket teuing, entong kieu syai'il tah entong kitu. Entong pertengahan syai'il tapi syai'il qadir. Nu kadua tanwin mayunan kaf uluwal kabira. Naon cenah? Contoh nun paeh mayunan qaf duna 2 kalimah min qablikum. Nun paeh mayunan kaf 2 kalimah kuntum. Takuntum nama nun paeh mayunan ta ikhfa akrob eta mah. Contoh nun paeh mayunan